Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, Bapak sareng Ibu Guru anu kusum kuring dipikahormat, sareng rancangan sadayana anu kusum kuring dibanggakeun. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan urang sadaya dugi tiasa patepung dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat serta salam urang curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Hatur nuhun hadirin sadaya anu parantos hadir dina ieu acara. Para wargi anu kusum kuring dipikahormat, dina ieu waktos kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat. Urang kedah atanapi wajib ngajaga lingkungan sareng awak urang nyarira supaya dijauhkeun dina sagala rupi panyakit. Contohna bersihan awak salira atanapi ibak, ikat waos, jeung sajabina. Saupami sadidintun urang ngajaga kabersihan awak urang bakal bersih dina sagala rupi kokotor. Bersih teh hartosna suci bersihna diri urang sareng lingkungan di sabunderan urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan sangkan hate urang ieu bersih sareng suci. Para hadirin sadaya mugi sakitu anu tiasa kusum kuring dipikahatur, ulah waka dialungkeun lamun can aya gantina. Teu aya nu disuhunkeun hapunten kasadayana. Kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.